Ya. Hujan kieu mah ngeunah dudurukan. Heeh, hujan kieu mah cocok di simutan bari pabelit suku. Sok anger. Lain sisimutan, dudurukan tak hujan kieu mah. Hai, teh, kencing eling atuh teh. Geus boga salaki hayang disimutan sagala. Yeuh, salah. Dedinya mah dudurukan ieu keur hujan. Eno ngajak disimut ieu. Haling. Ieu sia lapak aing. Naon make jadi nyebutkeun jelema teh eling ka aing. Ya urang mah teu gering, mantak gawe oge teu gering urang mah. Cicing sadina lapak aing ieu. Aya naon ieu teh kan? Parasnya we ieu. Sok teh jelaskeun lah. Kali. Naon ieu teh? Kunaon? Iya sih, iyo, jeung mamake nitah nyokot piring sagala. Hoream teuing aing mah. Lah urang mah teh gering make jeung nyebutkeun jelema teh eling ka urang sagala. Cicing, urang menjelaskan burung jeung gelo. Tah, mun geus teri urang daek ditah nyokot gelas. Hoream teh aing didinya ku dititah ku didinya nyokot piring menagoan. Naon aing mah teh gering masa make jeung Cicing lah. Sok we tuluikeun nu burung jeung nu gelo sok aing mah lieur teu bisa. Hari batu nu dulur abi teh tos aya. Heuh, encan. Kumaha da hujan kieu. Cik atuh teh tong sok ngadeukeutan si Aobi si omongan teh ajeng nempel we teh oplongna pisan. Astagfirullahaladzim, eta sungut mending ngangap we. Sia deui sarwana. Lain teh teh aya pesen batu. Naon sia nyeri huntu? Oh, ieu atuh nginum oskado nyeri huntu mah lain kieu ditangeuy da moal cager ditangeuy oge. Ya, nyaho teh ieu urang make sendal kitu jangkungna. Ya, dengekeun teh eri teh dulurna teh pesen batu hayang aya poe isuk sedangkeun ieu teh usum hujan hese. Heeh, nyari huntu mah nginum oskadon lain ditangeuy hunggul mah da moal cager nepikeun ka ieu wae oge. Euy, Batu. Naon? ieu Batu, naon batu? batu. Heeh, batu eta Pesen teh batu. Dulurna pesen batu. Dulurna pesen batu. Oh, dulurna pisen batu. Lain deket lain. Wah, eta mah modus. Hah? Modus sama. Iya Lah itu. Ieu teh ngeunahnya hujan kieu mah jeung buka puasa teh udah nangka. Ah, teh sok tong sok ngadoakeun ti para rugu mangka jeung ngadoakeun ci udeg cing celaka sagala. Tong sok kitu bisi malik ka diri sorangan. Astagfirullahaladzim. Ngadoakeun mah cing gede mili, cing sehat, ayo ngadoakeun ci udeg cilaka. Dan kikituan geura si dieu apa. Terkejut. Hah? Naon? Didinya ulah sok ngadoakeun cilaka. Saha nu ngomong cilaka we. Lamun lain awewe tah geus tah di heden tah. Asa ngeunah euy hujan kieu mah ngadahar cakue. Yeuh teh. Tong sok jorang ya. Ieu eta bulan puasa make jeung ngomong wewe sagala bisi batal puasa teh. Sakali ewang sia. Yeuh, dedengan didinya tadi urang ngomong naon? Heeh, ulah wewe kitu bisi Ya. batal ke. Kadenge urang teh jauh ge. Ngeunaheun. Tuh. Ada cakwe. Oh, cakwe. Cakwe. Lain wewe lain. Wewe. Pikiran teh ka mana wae. Ngaras we ieu mah pikiran anak teh Ayo, ampun. musim hujan. Gusti nu agung. Yeuh, taubat udeg, taubat. Teh ajeng ka mana? Ka pasteur jeung babaturana. Oh, nyaker naon? Da apal atuh ulin meureun. Dieu di radio kursi. Naon? Si Obi sareng Teri apa kasus korupsi? Ah, anjing geus nyambung deui wae. Abi nungguan dina kursi Ob ya. Apa itu? Emang kerpira eta teh sia. Saha? Eta emang kerpira eta anu kasus korupsi teh ya. Nah, udah. Promina gitu. Pertamina. Pertamina tah eta Pertamina. Pertamina. Tah eta Pertaminanya. Jigana ngeunah euy ngandahar dukung. Anjing ngako batur euy marunggahan jigana ngeunah oge lamun nyatet. Naon? Info dukun nah rek nyantet saha teh? Naon dukun aing mah hayang duku. Lain si teteh pagaweanna kumaha nya kamari hayang beunghar. Ayeuna rek nyantet saha deui wae. Kela anjing aing teh jadi asa kasuat-suat. Info dukun nu hade sok bejakeun ka aing. Aing salila-lila ayeuna ditipu aing meuli pertama. Oh, geuning apal Pertalit. Apal atuh eta nyambung geuningan lain Promina. Oh, apa? Pertamina. Lain si teteh nu seserian. Sok aing mah yakin ayeuna. Lain ini seserian gitu. Aing mah yakin ayeuna nya lamun ibaratna ayeuna dibui moal lila dibui oge. Lain keur bahagia mun seserian Aing gitu. ditipu Abi. Mulut
naon itu ngobrol naon? Ditipu aing teh pan pagawean meuli naon teh? Naon ngaranna teh? Lain pertalit, naon aing teh pertamak. Oh, si pertamak eta teh lain pertamak cenah. Itu ngobrol teh jeung Mang Uda teh moal nyamuk. Lain seserian si teteh ataupun merenya. Naon cenah? Lain keur seserian gitu beuleut teh kan. Cek aing nih moal nyamuk. Aing mah boro aing nafsu Naon audi. ada moal didenge atuh. Ku ieu mah ka denge hiji. Loba duit merenya teh seserian. Bukan lah. Ayeuna teh keur aya kasus korupsi Pertamina. Pertamax teh dicampur ku Pertalit. Oh, Nah eta saya Promina mah. nya abg pan tadi ngomongna kitu. Pertalit, Pertamina. Terus si teteh ieu naon tadi seserian? Sok ngobrol we, ngobrol. Ye, Mang Udag, tadi teh kan keur ngomongkeun kasus Pertalit, bos Pertamina. Heeh, apa? Bos Barengnya. Pertamina. Tong make nu ke daerah atuh ku batur da abi tetep budak lah. Geus ngarti ayeuna mah. Geus ah era ah make nu kitu wae. Geus ah abi mah rek balik ah. Ya, rek teu nyambung. Bedak tah, Tuh nya. bedak. Teh, di Jalan Jati Mekar aya hayang meuli bedak apal tuh? Hah? Hayang beunghar nu malkeun budak. Geus lupa Teh. anjing. Lamun hayang beunghar mah digawe lain nu malkeun budak. Teteh ulah saruana di. Teteh kababawa segala. Mang Udeg, batur mah rek meuli bedak di Jalan Jati Mekar. Di mana nu eta toko kosmetik ek meuli bedak. Teh si teteh ieu mah kamari oge. Hayang dicolok rada teu jelas. Lain. Teteh kudu rada ieu, kudu rada ulah kababawa lah intina mah. Ye, aya di dinya sanu tah yang beunghar. Sok ngaranna cod aing ge lain jelema burung atuh kudu nu malkeun budak mah. Digawe ulah nu malkeun budak. Hayang beunghar mah. Saha nu rek numbalkeun budak Mang Udeg? Batur mah nanyakeun bedak. Bedak tah. Tuh Bedak. nya. Keukeuh we nu malkeun budak. Digawe Bedak, Mang Udeg. teh mending keneh leuheung keneh dagang cilok teh. Jeung make nu malkeun budak sagala mah ah lieur. Astagfirullahaladzim kunaon si Udeg teh? Lain di dinya teu lieur kitu unggal poe urusan jeung si eta. Kudu pepeta cuy gitu kudu bawa kertas gitu. Kurang kumaha pepeta bieu sakitu geus bedak cek abi satengartieun Can minum kere. si gana teh hayu ku abi di dia tukang bedak mah. Astagfirullahaladzim teu ngarti aing. Salieur nu boga toko teh ngan tutup Nona, teh ya. tutup. Maaf, El. Paingan aya di dieu Mang Us. Rek meuli sembako. Oh, sepako. Nah, tutup wae toko teh. Teh. Mang Uus mah teh ngajual boboko. Ah, si anjing si teh pilueun wae. Saha nu nanyakeun boboko? Mang Uus mah teh ngajual boboko. Saha nu abi mah? nanyakeun boboko? Sembako. Mangapa cik pangbejaankeun? Sepako. Teh teh ngajual boboko. Mang Uus mah jual bangsa jajanan budak. Bangsa endog pokokna mah aya sembako Mang Uus tah. Isi. Yo, tong pemilun waya nimrung. Yang nimrung yang disalah di mata poe. Mang ayeuna mah teh zaman pemilu henteu. Astagfirullahaladzim. Geus kalewat. Gawe mah gawe sebalen teh. Tah iya we. Ye, batur mah rek bagi-bagi, rek bulan puasa, rek ngabagi sembako ka batur, lain rek meuli. Aya boboko. pulsa mun teu salah Mang, aya da pulsanya, jualan pulsanya. Aya. Si teteh mah rek beli sembako jang babagi. Yo, di Mang Uus teh majar teh cenah lamun rek meuli sembako di Mang Uus da murah. Di Mang Uus bener. Perasaan teh ngajual boboko Mangnya. Tuh, heeh cenah si Mang oge. Cek Mang Ape beleh dieu bejaan heula Mang Ape. Bejaan heula cing sok. Mang. Saya Oh. rada aya liuran ini. Tah kitu. Aing. Sembako. Sembako. Heeh. Sembako. Tah. Ya. Oh, sembako. Kerjaanna teh. Ya, tong sok pimilun wae nimrung, mantap emosi wae sih masih cingra. Aja dong menggawe wae goblok. Makain hilar nyeri irung mah. Anjing. Marepek irung mah. Kain hilar geuningan aya. Gawe. Mang. Gawe. Emosi aing terus gawe. Geus bae we anjing eta mah. Ngawarung mah. Rumah ya.